lumayan nggak tanah satu di urang teh mulai muncul. dah Kebenaran kenaon abah iya keur bersih urang teh tanah saya bah nyon urang atuh lagi jual mah erek urang mah rek dijual hayang sabaraha rek nyeun naon make rek nyeun warung sabaraha tumak ya bah ieu teh kabeh-kabehna teh 6 meter pasagi hayang 6 meter pasagi berarti 6 kali 6 30 meter 500 sameter urang mah 500 naon 500.000 sameter genep ka genep teh 30 heuh nya 30 genep we kali 500 530 genep kali 500 kali 500 sisa berapa nya 30 genep 500 kali 500 teh jadi 30 genep 500 18 jutaan teh bodoh geus beuli kurang rek nyeun warung di dieu pas nu wae tapi tanah naungkul urang mah tanahna unggul da urang mah butuh tanahna pan rek nyeun warung di dieu pasti rame lamun nyeun warung di dieu mah Lagian warung heeh bener rek dibeli bener rek dibeli kurang dibeli ayeuna keneh kurang ditransferkeun duitna kitu mah tuh pokona mah bukan bae lah urang mah dijual begitu deal kurang ditransferkeun ayeuna nya bah heeh berarti ieu geus jadi nu urang ieu nya pek bae urang mah heeh 18 juta lumayan euy jadi ayeuna mah rek dibersihan tanah teh da geus nu milik urang aya mah pinahkeun kuat pararaguh kieu ieu na ge baru geus tahunan naon eta mah ke ome-ome kitu pan urang rek diberesan ieu pan bang geus dibeli ku urang rek diberesan apa rek dijieunkeun da geus dibeli ieu rek diberesan rek dijieunkeun warung pan ku urang di dieu da geus dibayar ieu jadi rek diberesan pan eta tatangkalanan rek dipiceunan rek dituaran itu bisa maka jeung diberesan dituaran segala rupa da ieu mah urang ieu mah harapan geus dibeli ari abah pan dibeli teh tanah naungkul urang teh ngajual tatangkalanana henteu urang mah depan urang teh meuli teh tanah teh meureun jeung tatangkalanana ari abah pan kamari perjanjian urang mah ngajual tanah naungkul pek urang mah terus kumaha tuh nya tuh bisa pek wae rek ngabangun mah pek wae da ieu mah tanah geus maneh man tatangkalanana mah bangsa yo henteu bisa teu meunang diganggu merenang kehalangan atau merenang tatangkalan itu menang di tuar mah kumaha terserah dah urang mah dengan jual tatangkalan lebar urang menang melak yuk salieur urang kumaha ieu teh henteu lieur urang mah melak buah teh teh geus heubeul atuh sabaraha taun aya kumaneh rek di luar ngunah wae maneh mah yang geus satu beli deui ku urang lah beli deui be beli di naon tanahna babah beli deui tanah nu mah Mujer beli deui sok mending kayak gitu atuh suka teh digan deui duitan mata mana anu kamari kurang dibikin ka abah 18 juta urang mah ieu ngajual tanah teh teh jero kana teh 10 meter berapa ribu meter maunya dijual 18 juta urang mah ieu mah tanah mah daek wae 25 juta pek henteu daek mah urang mau dijual urang mah mau dijual salieur nah make lieur kamari maneh meuli 18 juta ka urang ayeuna maneh meuli deui ka urang urang mah hayang 25 wani we 25 juta meuli deui teu wani mah entong kumaha salieur itu jadi lieur ka urang mah kumaha henteu lieur sok pikiran aduh kamari 18 ayeuna kudu meuli di 25 kumaha pikiran siapa